Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abah rek nemongkeun gunung nu aya di Cijapati teh anu ngacekir aya di tatar buana Cijapati teh ieu tuh tingali kawasan Allah mah gunung anu luhur anu ngacentul aya di tataran Cijapati teh ieu tuh tingali ku Abah tuh mending ngacengkir tingali Abah ditemongkeun wargi-wargi upami hayang terang gunung sok di zoom ka dieu titas deukeut gunungna jang tinggalan wargi-wargi Abah teh aya di gunung ieu teh di puncak katingali pamukiman nu dihandap katemong pisan ku Abah tuh gunung anu aya di buana Panca Tengah teh ieu geuningan tuh ku Abah Abah atok-atokan bios si kadungora mikeun kana naroskeun hayang apa ieu tataran tataran anu disebut Cijapati teh ieu tah gunungna mun ngacekir katingali meni luhur ngan ku Abah teu datangan teu dijelajah Abah teh margi tebih ka gunungna mah kuat Abah mah geus kolot ngan Abah mah hayang nemongkeun we ka wargi-wargi ka dulur-dulur tah ieu anu ngaran Amang Tajudin teh tah pamisar teh bisa sia aya kanya Abah tonton tuh tinggali Abah nuduh gunung teh tuh gunung Mandalawangi nu aya di tataran Cijapati tuh tingali mun ngacekir kakuasa Allah Maha Seun kun payahun di mana Allah menghendaki sesuatu pasti bukti Allah mah teu ngempleng-ngemplengieun diciptakeun ku Allah mah di mana Allah ngucapkeun innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula anjeun bukti-bukti mah hiji perkara anu sulit jeung bangga Allah menghendaki sesuatu jadi tah itu gunung sakitu luhurna ge teu diemple-emple ceuk Allah jadi lain satu kabing langit satangkaran jagat 7 lapis langit 7 lapis bumi ge ciptaan Allah mah teh seueun tah ieu aya di tataran ieu teh tah kawargi we karuhun-karuhun nu aya di tataran Cijapati teh bisi Abah noloweco ngaganggu kana katenteman karuhun-karuhun aya di dieu mudah-mudahan ulah hidi ulah dengki ulah jahil kana ka Abah Abah mah niatna rek sasaean rek milari di syariat pan sarua katerangan ge syariat hakikat torekat marifat urang mah karek tingkatan syariat lamun hayang teh kada disyariatan moal datang ka ti awang-awang gubrakan alahunan tanpa disyariatan pan urang gah hayang boga duit kedah usaha tah urang hayang menang penghasilan tani kudah tani lamun urang hayang menang gaji kudu digawe cenah buruhan mah tergantung pagawean matak Abah mah hiji tontonan sing jadi tuntunan margi nungtun kana jalan kabagjaan bagja dunyana bagja akhiratna salamet dunyana salamet akhiratna sabab kahirupan dunya mah ngan sakedap amin ya Allah tuh tingali tuh pinus tuh di dieu teh cenah loba begu sing caritana mah tapi Abah mah ulah kaganggu ka Abah begu ge lah keun bae da Abah mah niatna ge erek usaha milari syariat tuh tingali gunung anu ngajalalegir teh ku Abah mah dieukeun ditemong-temong tuh tingali pinus Abah kukurilingan mapai jalan satapak ngajujug ka hiji gunung teu karasa capena sabab aya nu dituju rek neangan penghasilan tina YouTuber tina TikTokan tina Facebookan Instagram oge sok dieusian tah upami wargi-wargi dulur-dulur saderek kamun aya kanya Abah buka wae Amang Tajudin nu aya dina Facebookan tah ieu patepung lawung pamprok johok teh jeung Amang Tajudin teh tah beungeutna teh ieu beungeutna geus kararenyod ukna geus bodas untuna geus ompong tapi Abah mah disyukur we dinikmati mudah-mudahan Abah sing terkabul cita-citana ulah aya diriwit sareng barawit halangan sareng harungan tah di dieu pisan Abah ngonten ka pagunungan rek milahari rezeki anu
halalan toiban. Tah ieu abah nu ngaran Amang Tajudin. Amang teh niar kuramah ifah. Lamun ngaran Tajudin teh tajugna agama. Tah jalma anu ngaranna Amang Tajudin mah lamun bari mirarian nami teh ulah sia-sia kudu menyangkut agama. Tah kawargi-wargi kadulur-dulur pami carti bisa sina ka Abah sok tonton dina YouTubean teang we ketik Abah Amang Tajudin. Amang Tajudin nu aya dina YouTubean, aya dina TikTokan. Mudah-mudahan kawargi-wargi sing disehatkeun sapapaosna ulah aya riwit merwit halangan harungan. Mudah-mudahan sing parenya huswa sing garis milik kade we bisa hiji mah salat ai salat teh ngaranna tihangna agama. Lamun ditihang ku agama pasti jadi wadah. Tah manusia geus naon ge lamun tadi wadahan ku salat mah mawur. Tah Abah ayeuna kakaruhun Abah hayang dipoto-poto di dieu. Abah tapi mah panjang mun dipedar ku Abah tingali batu nu ngajaran tuluy dieu teh katingali ku Abah. Mudah-mudahan we kawargi-wargi kadulur sarti sisina ka Abah teh gunung anu ngacikir teh katingali ku Abah ditunjuk-tunjuk moal ngabohong. Nah Abah mah panjang nu dipedar kulantaran Abah bisi lami teuing lami teh aya nu marhatikeun nongtonna salami teuing lah teu paroguh nyariosna. Tapi Abah mah cukup umur nu kasuhun jeung hampura nu diteda moh bilih Abah kacaleton atuh kalepatan Abah kahilapan Abah nuhun geuning hapunten kawargi-wargi kadulur-dulur maya di lemur maya nu kota. Tah Abah bade mengucapkan jajah kalahian kasiro ditampi ku Abah ti luhurina mun-munan dihandap midam sampean dicatet dina hati sanubari. Tah Abah bade mengucapkeun wabillahi taufik wal hidayah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah kawargi-wargi